upami terpercantan gitu stok juri habis mah gitu teu aya gitu teu aya teu aya jumlahna sabaraha gitu teu aya DPR-na MPR-na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui sareng Akang nya di channel Aki Karuhun. Kareresan dina wengi ayeuna Akang kadongkapan tamu ya Kang Handi di Bandung. Aduh. Kang Handi kumaha sehat? Alhamdulillah sehat. Pangestu pamirsa. Kareresan Kang Handi teh nya dinten malam Jumat kamari ngiring di Bandung tebih-tebih cenah ninggal dina YouTube. Aduh cenah abdi teh hayong ngiring explore cenah yang ngiring ka ditu ka Batu Karut ya Kang Handi teh tah anjeunna teh hiji hayong ngabuktoskeun cenah cek carita kolot baheula lamun hayang ningali anu kitu cenah kudu di ieu naon teh kudu nolokeun anu tapi istinya jadi cenah aya carita kitunya carita kolot baheula cenah lamun hayang ningali nu kararitu lah kitunya bangsa uka-uka tah teu kudu make jajampean kitunya teu kudu make ilmu tinggal ieu naon teh nolokeun anu hareupna teh kitunya tah kumaha kamari teh Kang Handi teh perasaan mengabuktoskeun kumaha tah eta teh Upami abdi mah da di Bandungnya penasaran gitu ka di channel Aki Karuhun. Oh nuhun. Da sugan teh nya explore teh sugan teh explore si Dora kan. Sugan teh anu ieu teh nyanak monyet dia. Teh geuning henteu, sugan teh explore teh kitu. Da abdi teh jadi hawa teh biasa wae gitu. Sugan teh meureun amun dinu explore teh si Benny gitu. Gitu teh aya sugan bari nyanak monyet kumaha. Jadi mana wita explore teh ngabring we ngalajangkrik gitu. Muhun explore. Sugan abdi mah sugan teh mah aya rasa sieun kumaha. Ari pek teh kumaha? Perasaan teh wah. Kali itu jauh paninengan. Jauh paninengan. Muhun teh gitu. Tak ari kamari eta tah perkawis anu ditolongkeun si teh eta. Muhun. Dicobian. Dicobian karesan abdi nuju papang. Disensor nya. Papa Tujuh cer gitu. Tuju buang air kecil. Buang air kecil. Karesan abdi teh abdi amitan heula kan di dunia. Ya, kumaha amitanna teh? Assalamualaikum, punten beli kaki iha. Keceran kan. Mau abdi teh ya teu naon beureunya duka eta mah teu acan eta mah. Nya. Ngan kumaha tah begitu nololkeun eta teh katinggal ali nu kitu atau kumaha eta teu acan salaresna mah teu acan. Pas Aki Karuhun menuju nembe bubuka tapi tinggal kolebat kitu seret sugan abdi teh naon anu bodas teh sugan teh sugan teh kain gitu mah kain nya ieu mah ngolebat teh kitu sakolebat jiga cinta sesaat sakolebat kita itu disangka. Jadi pas begitu ningali ngolebat eta teh kumaha tah perasaanana? Perasaan saya mereuas dituturkeun teh hilang tanpa kana teh. Jadi seolah-olah naon kumahanya nu tadina wani erek uji nyali teh kumaha tah perasaanana geus ningali nu ngolebat kitu? Perasaan teh jadi ngedon ngobrol teh tiasa nyarios teh tiasa. Hate teh pokona mah aya ti bumi mah nyangka mah biasa we meureun explore gitu mah meureun mah aya nu pedak jeung nu kitu-kitu pek teh pas ka ditu dia hate teh cenah dulag we. Talakbiran hate teh. Eta teh nya berarti nya aya istilahna mah kieu nya di khususna di wilayah abdilah di Sumedang gitu carita kolot gitu istilahna mah ieu mah. Jadi lamun cenah mah barudak cenah lamun marane hayang ningali jurig cenah kudu ditataranyang cenah kitu tah atawa cenah lamun keur lalaki henteu ditataranyang oge nya eta si Mr. P eta tah si Mr. P teh tolongkeun cenah matak pasti ditemongan gitu tah ayeuna meureunan Kang Handi teh jauh-jauh di Bandung ka Sumedang hayang ngiring explore nya
cenah da ari abdi mah ilmu teh gaduh gitu pan ngan hayang ningali cenah di nya ditolongkeun si goreng teh bener eta carita kolot gitunya. Nah jadi istilah nama tapi ieu mah heureuna eta kapamiarsa sadayana channel Aki Karuhun boh bilih bade nyobian mangga eta mah gitu tah eta teh resep gitunya resep di Karuhun nah heureuna gitu. Terus kumaha tah tos istilah nama non ninggal kolebat eta gitu titinggalan atau dadanguan teh eta Kang Handi ya mungkin tinggalan hungkul sih ya tapi mah selain ti eta nu ngolebat nu kaimut ka abi mah sosok mantan gitu. Sosok mantan omongan mantan tiasa dihupus Aduh, beratnya aduh Mas Handi ari eta Mang Handi ari ayeuna teh dambal teh di mana Mang Handi teh di Bandung abi mah di daerah mana abi teh pokoknya mah di suatu hotel lah nya itu biasa disebatkeun dasar istilah sponsor mah di hotel gitu nya jadi sebagai non security nya itu Kang Handi teh security wanian nya ieu mah asli 100%. Cuman istilahna kieu tah cik coba caritakeun ya ka dulur-dulur Aki Karuhun pengalaman mistis. Wih Handi namanya teh aya gangguan teknisnya cobi cari oskeun ya ku Kang Handi sapangalaman Kang Handi kan ari security mah nya sok istilah nama piket gitu tah ti wengi tah komo istilah namanya di gedung-gedung anu agung istilah namanya kosong pengalaman mistisna gitu tah mawanawian di share sugan we istilah mah jadi pengalaman karena urang sarerea gitu. oh pengalaman tapi teh kantos jaga di suatu hotel gitu Ya, kantor tengah hungi itu Jumat Kliwon lah Jumat Kliwon nah tamu teh mung aya hiji gitu mohon sebenarnya abdi teh teu aya sebenarnya abdi teu aya santai tamu teh nya sa kamar gitu ieu we patroli abdi teh nya anu kaluhur abdi teh nembe ngaoskeun yasin gitu ngaos terus beres salat teh anu nyengsirikeun sebenarnya abdi meureun sora abdi goreng nepa kumaha gitu nyengsirikeun dari teh suudon oge gitu tah pas kahana abdi teh menang jangkung hideung tayina teh di rambutnya teh dikuncir manawi abdi teh tapi teh yang harapan kaca orang teh sekarang abdi mah ngaca gitu tah ningali nu ieu nya teruskeun kumaha efek teh ieu jangkung hidang eta jangkung hideung sosok teh sugan abdi teh ya nu kitu da ku abdi di istighbaran di banjur ku cai nya istilah nama di timua nu ngajariat abdi teh efek pas ditinggal rencangan gitu ya aduh gaduh rencangan palingan saya teh da di hotel mun eta rencana abdi jaga nyelira da teh aya jurig teh meureun jurig oge sieun ku rencangan dikutir serem gitu pokona mah daerah wetan orang jalan minum mohon biasa disebutkeun daerah nama jadi istilah mah da eta membeureun kasalahpahaman gitu nya istilah mah kalau jadi ieu mah pamiarsa sadayana nya lain ieu lah teteh lain jurig atau wajin gitu nya ieu mah kesalahpahaman gitu nya nuju piket teh menakan rencanganana tah ieu mah urang seriuskeun supados istilah mah nya aya pelajaran lah aya hikmah tina obrolan ieu teh cik ieu mah pengalaman Kang Handi gitu istilah nama saumur hirup anu paling berkesan istilah nama ningali makhluk nu di luar urang lah di luar manusia gitu waktu kumaha jeung bentukna kumaha gitu abdi mah mau kamari pas ngiring ka Batu Karut sareng ieu Aki Karuhun channel oge nya terus teh ngiringnya ke dinya ninggal pisan teh yang melebat gitu bias bodas. jadi istilah mah ai sate acana mah can pernah mau bayang-bayang hungkul nyaukur bayangan gitunya jadi namanya eceuk gitu eceuk teh bahwa nu jurig teh cenah membotak gitu kan ningali dina film merenya gitu tah ayeuna pas begitu ningali asli geuningan jin teh aya gitu wujudna gitu jadi istilah nama meureun urang teh nya nama-nama keimanan da moal mungkin ayeuna istilah mah urang agama Islam istilah
Al-Qur'an netelakeun hiji perkara anu bohong cek paribasana mah gitu, bahwa yakin bangsa jin teh aya, cuman pan ari bangsa jin mah kang adinya ieu mah istilah nama sa katerang akang gitu ya, sok sanaos anjeunna nembongan ka urang ge pan istilah mah dina wujud anu lain samestina manehna gitu kan, istilah mah nyamur lah gitu nya cek bahasa Sunda mah. Jadi sakolebat teh bating di alam nu kitu mah manehna teh bentukna kumaha sok sanajan bodas. Tapi eta istilahna non nalika urang di bumi mah teh can pernah gitu nuju amal gitu. Alhamdulillah tuh. Ya kumaha tah bilih aya kesan-kesan atau nu bade didugikeun lah ku Kang Handi ka pamirsa Aki Karuhun nya istilahna mah lah naon we sapatah dua patah kata gitu. Mangga. Udah sih dah tahu. Ya ka channel Aki Karuhun nya meureun. Rada tarik atuh. Soantena Nya istilahna mah lah titip lah. Ulah kan ulah sok suudon ka batur gitu. Amun aya nu gering naon nya ulah nyalahkeun jurig da jurig mung dicalahkeun gitu. Da jurig meureun eta mah ku jurig cek jurignya teuing cara apa habis gitu basi udon jadi batur geringnya secara istilah nama ulah main salah ke ponis gitunya main ponis da urang pan mung disalahkeun nya jurignya alim disalahkeun oge gitu. Jadi meureun irma intina mah kieu Kang Andi teh sok seueur merenya anjeunna kan di non mukim di Bandung. Terus ayeuna urang istilah nama di Sumedang. Di lembur biasana nya geus jadi lumrah lah biasana budak kareeng ku jurig cenah. Istilah nama usaha non hancur ku jurig gitu kan. Terus kadang istilah nama lah dina rumah tangga aya pagedrog ku jurig. Jadi istilah nama nuduhkeun teh terusnya meureun ka jurig gitu istilahnya. Meureunnan titip Kang Handi mah ulah tepikeun ka urang teh ngaponis hal seperti kitu. Dan memang satuju Kang Handi kitu nya. Jadi istilah nama ayeuna sok sanajan urang meyakini bahwa jurig nu disebut ku urang kitu nya singkatan ai Sunda mah bujur ngarigi kitu nya. Istilah mah cindakna cek bahasa umum nama bangsa jin kitu nya. Bangsa jin teh aya yakin ayana jeung deui istilahna memang bisa gitu kan ngaganggu ka urang nimbulkeun panyakit, nimbulkeun huru-hara bisa. Cuman saacan istilah nama urang monis ka lain pihak tepan alus sama beren introspeksi diri gitu nya. Aya naon gitu kan meureun salah dina awak teh bisi aya ucap perilaku anu teu sapagodos pan jeung umumna tah eta nu matak nyilakakeun ka urang sorangan kan beren kitu nya. Nah eta gitulah. Nah, abdi mah di dieu teh da sanes ngabela jurig da abdi mah jalmi gitu. Ya eta mah ulah suudon ieu mah. Intina mah pesan-pesan mah. Da abdi ge ti bangsa manusia abdi ge da. Teu pro ka jurig, da abdi pro na ka manusia gitu. Mah ulah suudon we. Istilahna mah kitu. Tak ari ya pendapat Kang Hani ya pan ayeuna mah malehan mah abdi sok ieu naon pernah ya ningali dina konten batur cenah stok kuntilanak teh habis. Jadi ayeuna mah jurig teh diburu. Diburu ai baheula mah jelema diburu ku jurig teh. Tah ayeuna mah tibalik. Jurig diburu ku jelema tah. Kumaha pendapat Kang Hani ya di Bandung? Abdi mah upami teu percantan gitu stok jurig habis mah gitu kan. Tak aya tak aya jumlahna sabaraha gitu. Tak aya DPR-na MPR-na. Untung eta jurig sabaraha teh. Nya. DPR naon gitu di baruru gitu. Masih muru hayam, muru. Lapan urang ge kan itu teh muru jurig. Muru jurig. Kan urang mah teu di cek istilah nama teu di ukur hayang ngebuktikeun untuk ngeburu sugan dipaehan kumaha pae berkurang jiwanan. Jadi urang mah istilah nama naon hayang apal lamun teh mah di hiji tempat teh kabejakeun ya. Oh di dieu teh sok aya nu ngaganggu warga teh. Teu meureun dibuktikeun nya ku urang teh.
bener henteu ieu teh aya nu ngaganggu gitu kan ulah tepikeun ka cenah cek beja nu tadi cek Mang Hadi teh mah hayo we urang teh nyalahkeun ka juri nyalahkeun urang teh ka bangsa jin misalkan nu teu katingali bari jeung eueuh buktina tah geuning ari urang geus ningali naon istilah nama bukti nama gitu kan urang teh yakin oh bener di dia teh aya ieu teh bener ngaganggu tah meureun kari istilah nama meureun urang teh ulah buktikeun leos teu kitu pan urang teh atuh kumaha we sabisa-bisa intina mah meureunan manehna di alam manehna urang di alam urang manehna ulah ngaganggu kadulur urang meureun bangsa manusia gitu kan istilah nama oge urang bangsa manusia mau ngaganggu ke bangsa manehna istilah nama nafsi urang datang ke hiji tempat teh meureunnan ulah tepikeun ka aya anu kudu bisa jadi mawa hikmah kaberkahan keur urang pan meureun kaberkahan keur batur pan eta intina mah meureun nya tujuan urang ngaeksplor teh gitu lain ngan saukur nenengan kunti tewak asupkeun kana boto da teu bisa gitu kan nah jadi istilah nu penting mah ayeuna urang ngabuktikeun oh jin teh aya ulah ngaganggu maneh kadulur kaula sesama manusia nya kitu deui meureun kaula moal ngaganggu ka anjeun sesama bangsa jin misalkan gitu kan wabil khusus nu aya di tempat eta nu tadi na meureun tempat eta teh angker saenggeus ku urang disilaturahmian mah sing jadi manfaat teh istilah nama tiis pan kan gitu nya tujuan urang ngaeksplor teh gitu. Abi mah anu kirang setuju teh nu seueur anu jurig yang dilebatkeun kana botol eta teh da mengundang suudon oge gitu. Nya. Ya cenah lebatkeun kana botol duka botolna mah da teu disebutkeun da cenah sponsornya kana botol lebatkeun da abi teh. Terus amang abdi teh karencangan pas muka kulkas teh lemari es. Dibuka teh botol hungkul wah ieu mah jurig. Eta teh tas ngundang ieu gitu. Suudon tah. Butak tong main asupkeun kana botol lah jadi suudon ka batur. Tukang baso ge pan suka aya botol gini. Buat teh jurigan. Jadi suudon istilahna mah. Suudon teh mah ieu. Tapi da emang istilahna kumaha nya mani ayeuna urang dahareun tong boro dina botol dahareun dina piring dina gelas inumeun itu kan teu mustahil da emang aya hadisna jadi bangsa jin bisa niupkeun sihirna pangaruhna kana eta dahareun atawa inumeun baik eta nu dina botol pan sok sanajan manehna ge bisa asup kana dahareun eta nah patak nya istilah mah kan Kangjeng Nabi ngajarkeun supaya urang terbebas tina kaseudonan bangsa jin eta gitu nya bisi dinya teh aya jin nu asup bisi eta teh aya pangaruh jin urang diwajibkeun ngadoa kumaha pan doana diajarkeun ku Kangjeng Nabi naon Bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana bima razaqtana ukina jabanan eta supaya naon boh bilih nu tadi cek Mang Handi teh mah aduh abdi teh haus aya jin keur sare dina botol jus teh kitu nya tah ku urang di doaan mah eta teh musnah gitu pergi mana teh kitu nya nah jadi nah istilahna bakal nimbulkeun istilahna malah kamaslahatan lah keur urang gitu nya. Ya alhamdulillah ya abdi ka dongkapan dulur panginten da ieu teh sanes teh sono ieu teh mangandi cuman kaleresan ieu teh tos tabu 10 abdi aya ka peryogian nya alhamdulillah meureunnan silaturahmina katampi ku abdi insyaallah panginten kelamun aya tempat anu recommended mah bilih euna Kang Handi hayong ngabuktoskeun deui kitu nya urang teh da penasaran keneh hayang ningali anu bungkeuleuk misalkan gitu nya nyangke ku abdi insyaallah diajak atuh ka palawargi sadayana di channel Aki Karuhun atur nuhun pisan tos ngadukung kana ieu kamajengan channel Aki Karuhun diantos like na subscribe na oge di share ka palawargi sadayana sakieu wae dina wengi ayeuna dina tema naon ngacapruk tepuguh gitu nya ngacapruk tepuguh ieu mah ngobrol we lah ngobrol anu manfaat sakitu ti pribados assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.